dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-7. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya. Harita Nyimasari kapenaka puluh hiji jajaka. Muka telah eta para wargi sadaya jajaka tengarna rahmat. Kitu para mitra. Aya puta patula patalina para wargi sadaya ge. Mangga urang teraskeun. Namun nya anjeun kasebut manusia samodel kuring. Saha ngaran anjeun? Jeung di mana pematuhan anjeun? Ngaran akang nu sabenerna mah rahmat. Dan akang dilanih kudu jadi guru jadi dadali emas. Pabumukan akang di lemur nu singkur sisi gunung. Tembal eta jajaka nyebutkeun ngaran lanihan dadali emas. Sebaliknya ngaran nyai saha? Rahmat malik tumanya ka Nyimasari. Ngaran kuring Arun Sari ngan sapopoe sok disebut Sari. Jadi nyai pangna aya di setengahing leuweung teh bari sosorangan. Sosoranganan keur naon ieu teh? Naka langsung Rahmat bari neuteup seukeut kana beungeut Nyimasari. Bener kuring teh langsung geus aya welasna poe kuring asruk-asrukan. Nyangan jalan tapi weleh teh mangih jalan. Jol ka dieu buntu, jol ka dieu buntu. Alatan kuring sing ditarewa ku rampog akhirna ngadon ka langsung. Los-los ka leuweung, tema Nyimasari ku ayeuna make carindakda. Taina kieu atuh nyai, namilu we ka panganjerkan akang, hitung-hitung reureuh. Hari kitu mah jalan-jalan mah. Hartina ulah waka balik ke ku akang rek dibere salin. Ulah make pakaian rumah trabet kitu katinggalin ku batur matak era parada. Ceuk Rahmat bangun karunyaeun ningali kaayaan Nyimasari. Leng Nyimasari ngahuleng para wargi sadaya. Harita teh bangun anu bingung campur sieu. Inggis eta jajaka rek ngaganggu ka dirina. Kumaha nyai daek ka akang? Dibawa ku akang? Pokna bari teu leupas tina panutuupna. Heuh kuring milu ka anjeun ngan ulah rek ngaganggu. Nya akang make rek ngaganggu sagala ka nyai. Akang mah ngajak ka nyai sote ka imah. Karunya we ka nyai bisi aya jelema jahat atawa diroga laku satu leuweung. Nah urang ini mengpungi sukene. Teu jauh kitu ti dieuna. Nah lumayan we deukeut henteu jauh teuing henteu. Tema Rahmat. Geus kitu mah Nyimasari nurut ini ti eta tempat nuturkeun dadali emas. Kukurubutan mapai jalan satapak duki lila Nyimasari leumpangna beuki kendor. Ngarasa lungse kedebut Nyimasari labuh ti ku dawet kana eurih. Atuh para mitra sadaya, lutung nu keur nangko dina tongong Rahmat disada cecerwetan. Bari ngagebi-gebi tak-tak taksiran ngabejaan. Gilek Rahmat ngaliuk ana breh teh ka sampak Nyimasari. Keur andiprak diuk bari sungar sengir. Selenteng harita para mitra Rahmat nyampirkeun sartananya. Kunaon nyai ti palitek? Iya bu, tema Nyimasari tetap sungar sengir. Ti palitek bawa daeta tu nyai mabalangah wae. Cing urang Batak suguna ku akang. Ceuk Rahmat gog cingogog gajeleng lutung ngagajeleng ka gigire Nyimasari. Cencuku Nyimasari dicekelan ku Rahmat tuluy bitisna diurutan. Beuki lila Rahmat ngurutanana beuki luhur meh liwat uur. Atuh Nyimasari ngagurubung bari ngepeskeun leungin Rahmat. Kunaon jelema teh purunyusnya ngadon? Nyimasari baut. Kunaon ari nyai? Salah dipikahe mah dipanggurutankeun anggur nyebutkeun purunyus sagala. Cing atuh sok kepugunya yang disini ngurutan beki luhur merayap cek Nyimasari baketut tuluy ngorejat deui nangtung. Cing sok leumpang ke nyai itu nyeri. Rahmat minta leumpang tapi nu dititahna kalah ngabalieur siga nu keuheuh. Tuh, lah urang balik euy. Rahmat nyarutan lutung. Lutung nemalan gajeleng luncat kana takta. Harita Rahmat ngaleos sigan rek ningalkeun Nyimasari. Sanggeus rada jauh para mitra. Harita Nyimasari rarat-reret ka sisi ka gigi. Sabab ngadenge sora nu kokorosakan dina rungkung. Lenyap hate Nyimasari harita teh ngalenyap ceuk pikirna ingis aya orai datang deui. Ngan deregdeg we budak Rahmat itu nage. Syukuran sabelah ingkud-ingkudan ukut urut ti palitek. Padahal gogobasan teh beurit leuweung anu sagede bitis. Lutung disada bari ngagogodeg-godeg sirah. Gilek Rahmat malik ngaliuk katingali Nyimasari nyusul. Sanggeus rada deukeut leos di Rahmat mangaleos samalah ku ayeuna.
limpang asa bukti gancang tungtungan Nyimasari ngegeroan. Kedaguan heula. Nyimasari hei-heian dah teu daek nyebut akang, teu daek nyebut ngaran, sedang nu di jeroan mah noyod wae teu ngaliuk-liuk acan. Gero Nyimasari ngagegero deui amekan ngahidak capek. Barang tepi kanu rada negrak reg Rahmat ngaraneg tuluy mencrong kalebak dirinya aya cai nyurung tina luhur gunung. Caina herang ngagencelang sedengkeun dina walungan anu kacurugan ku cai. Tina luhur gunung loba batu taringgur. Nyimasari terus nyamperkeun sanggeus deukeut pok nyarita bari dulina kuraweun semukeun heula. Gegero teh ngayod wae nya kaos nutorikeun maneh. Lain nutorikeun maneh disangka ku akang mah nuturkeun deui atuh boro akang ngungkul. Kunaon atuh lulumpatan? Lemah kuring kuda lulumpatan. Nyimasari ngabalieur. Rek kalebak katingali aya cai nyurung tina luhur gunung meuni ngagencelang. Gerendeng nyarita jero dadana. Itu cai nyurung meuni herang kitu kana walungan. Moal teu geunah temenan lamun siga aing mandi di dinya mangkana aing geus aya sababaraha poe. Awak teu ngambil cai. Rajin kamari kabasihan ku cai hujan. Moal aya kitu buaya di walungan. Pina aku make aya buaya sagala da katingalina gede. Jeung loba batu taringgu. Kitu gerentes hate Nyimasari make jorojoy hayang mani. Di walungan dumeh kabita ku cai herang tur aya curug. Tung Rahmat ngageroan lutung nuker campego dina takta. Lutung nemalan ap-ap. Mane rek mandi da walungan, cigrek mandi mah ulah tengah deui nya disinti karolep. Pasti mane hayang mandi nyutungnya. Lutung nemalan bari acereg-aceregan dina takta ke Rahmat. Atuh Nyimasari asa kasindiran malah mangarasa kaget. Dumeh harita Rahmat nyebutkeun hayang ngamani ka lutung. Ku ayeuna kitu Nyimasari boga tinulu pantos nate eta jajaka teh luhung elmuna. Bisa noong kana eusi hate batur. Bunga turek mandi mau dong. Ulah ka tengahnya, cek Rahmat nyarita deui. Mana lutung dititah mani bari nage lutungna da tara mani. Amun kuring nyarek mani, Nyimasari kakara nyarita. Oh, baru rek mani nya teh. Alah, asa diingetan atuh akang-akangnya. Rahmat ngareret bari mesem. Biasa diingetan da kita tadi ge kuring marek mani ngan sieun jero. Tema Nyimasari tetep budina hasil semu anu micucuk. Ulah tengah ceuing we rek mandi mah, sabuka tengah naon pasti jero. Ali atuh tong ngajanten bae di dinya. Nyimasari siga ngusir. Aduh. Urang diusir tung ya urang balik tung. Rahmat terus malih ngaleos ka karege salengkah leungeun kenca dikenyang ku Nyimasari. Ka mana nya jelema teh? Nyimasari siga ngomong ditinggalkeun. Ret Rahmat ngareret ka gigir tuluy mencerong kana leungeun keur dicekelan ku Nyimasari. Harita Nyimasari jekelan kana leungeun Rahmat siga nu teu sadar, rancang dikepeskeun. Pokna teh atuh Rahmat make ngahehe seuri. Senyaya aya kulucuna kerenya ongkoh nyekelan kana leungeun akang tapi dikepeskeun deui. Sugan mah nyekelan kana tangkal paku. Tak kage kudu inget kana paranca atuh ti inung beurang nyai. Nyaho nu disebut inung beurang teu. Inung beurang teh nyata paraji geuning ceuk paraji kieu nya. Lamun marancahan orok teh utun. Utun kesit nemalan teu samarukna nyarukan maneh. Maneh sok nemalan teu pugu ah. Kami lain nyarukan maneh tapi nyebutkeun utun teh lain utun. Ieu receh nyai ceuk paraji ge. Utun hiji ulah sok sakatingali-tingalina lamun lain tingalinana, ulah sok saomong-omongna lamun lain omongkeunana, ulah sok sadenge-dengena lamun lain dengekeunana, jeung ulah sok sarampa-rampa lamun lain rampaeunana. Rahmat setengah ngawawadian ka Nyimasari. Anu make rek ngalios deui. Radongan we ku nyai dititah nyingkah ulah aya di dieu. Mata kakang rek nyingkah jeung si Utung, teh Rahmat. Ngarek ulah di dia sote lain ditah ini tapi bisa akan ngintipnya keur mandi. Rahmat si jami surki. Nya lantaran lalaki mah rata-rata sok kurunus atuh da. Tema Nyimasari ngabalieur tuluy mencrong deui ka lebah. Baik atuh ari sieun mah diintip ku akang. Akang rek nyalingker kana batu gede. Mangka deui ulah ka tengah teuing bisi jero. Ceuk Rahmat ngadulungkeun. Jut Nyimasari turun ka lebah rada susuriluan da punggung jeung hurawes. Ngojengkang Rahmat ngojengkang dek diuk dina balik batu. Ari Nyimasari harita satepi ka sisi walungan teh luak diuk heula. Sieun aya jelema babakuna mah sieun aya jelema jahat.
sabab patempatan nu sakitu gaeueunana pinuh rupa-rupa tatangkalan kaldi. Di sisi walungan rada ngegerak teh ret kaluhur ningali cai nyurung tina luhur gunung meuni sembung ngebul rag-rag kana cai walungan. Gog Nimasari cingogo tuluy nyewakan cai malaha disiu ku dua dampaleungin katingalina meuni herang ngagencang da puguh walungan tara kapalidan ku kokotor ari lain kalaka idang gaungan mah murah tadinya. Lutung terus Rahmat ngageruan lutung kesitne malan bari ap-ap Banjung kurmadi bisa naon-naon gajang ngejangkani lutung akak-ukuk bala mitra bari jeleng luncat tina tahta Rahmat tuluy ajeleng-ajelengan parang harita Nimasari geus mudaran erok murarawet ditambrukeun di luhur batu. Harita lutung kawas manusa we make pupurungkutan bari nungkupan beungit taksiran lamun di manusa mah ngarasa era parada ningali awewe sabule genjur terus Nimasari turun kana cai tuluy mani nyimuhan awak bangun betahun akar lep awakna teuleum seseret beuheung kecebuk maju rada tengah teuleum nyen kitu jeung kitu bae polah Nimasari di walungan gejebur ngojai deui ka sisi dek diuk dina batu tuluy kokosok ku batu leutik jeleng lutung maksudna marek ngadeukeut ka Nimasari gepluk aya nu murag ka gigireunana puguh Nimasari ngarenyang disangka mah aya nu maledog si horeng batu segede turut murag katoker ku cokor lutung. Ih si monyong si hareuwas ya kadi itu sini ka utung untuk nyampurkeun kanu keur mani sok nya kadi itu. Nimasari ngamek ka lutung bari ngimeuh ku cai atuh lutung disada bari pupurungkutan jeleng lutung luncat ngajauhan Nimasari kejebur Nimasari ngojai wakili lamuki tengah kerlep Nimasari ngerelep aya kana sababaraha menitna pucung hul muncul rada jauh lep ngalelep deui terus kokoreaban si horeng ancrum kana jero jabat caina tari harita Nimasari cocorowokan nyebutkeun turun atuh lutung cecerewetan terus ajeleng-ajelengan nyampurkeun ka Rahmat kalawan bari ngenyang leungeun. Aya naon utung ha? Aya naon? Tanya Rahmat bangun kaget manehna gentak merejat nangtung. Lutung ak-ak-ukuk geus teg ge timbulna Rahmat aya bahaya atawa Nimasari manggih kacilakaan. Tina kituna belenyeng Rahmat lumpat dituturkeun ku lutung barang tepi ka sisi walungan katingali Nimasari kokoleaban geus jauh naker. Teu loba nu dipikir deui ngan kejebur Rahmat luncat kana cai terus ngojai budak Nimasari. Untung Rahmat ngojaina tarik jeung pinter teuleum harita Nimasari geus deukeut pisan kana curug karawe leungeunna sabelah tuluy dibedol kep awakna ditangkeup geus doho dikaragam tuluy dibawa ngojai ka sisi golena Nimasari digolerkeun dina keusik manehna ngalempreh taksiran leuleus jeung geus teu sadar. Lutung disada akak-ukuk para mitra bari ngasongkeun baju Nimasari ka Rahmat. Urang manitah di bajuan ulah bulucun aturup ku Rahmat bajuna dirungkupkeun nutupan awak Nimasari nukeun ngalempreh can sadar-sadar. Harita Rahmat nyarita kunaon atuh jelema teh nya aya ku bedegongna keur dicarek ulah ka tengah maksa wae adena we si utung ngabejaan lamun teu ditungguan ku si utung mah kana pasti rag-rag tina curug mangkani sakitu luhurna jeung jerona ceuk grentes dina hati Rahmat. Bari neukeup leungit Nimasari nu can sadar-sadar minang setengah jam Nimasari ngalemprehna kulisik lilir nyah bunta ngarewet ka gigi breh katingali aya Rahmat disangka mah lalaki sejen korejat Nimasari merejat bangun reuwas bari erokna dirungkupkeun kana awak nutupan 2 harigu anu maringing nyungsung. Saha anjeun tuluy ka Nimasari semua ameh lain sasa ima akang gas nulungan nyai rek cilaka rek rag-rag tina curug atuh nah sok tara beunang dicarek nih manya kekewe mani ka tengah untung tadi akang ditah nungguan nyai ku si utung kawan si utung ngabejaan lamun heueuh si utung kana pasti jadi korban rag-rag tina curug sugahna dek jero atuh sok ditundur heula ku niki baju tema Nimasari koloyong Rahmat ngoloyong ngajauhan Nimasari rap bajuna dipake terus muniang nangtung besi bajuna nyai Rahmat nanya bari nongongan kene geus tema Nimasari teugeung mama tu ari balik ka imah akang aya si baju mah jadi itu ku akang ngeri bere keur salin baju pamajikan anjeun Nimasari boga tiburu yang Rahmat geus boga pamajikan
Majikan saharinya make jeung pemajikan segala. Ya pemajikan anjeun we moalnya nanyakeun pemajikan batur. Nyai masuk sudon kitu nya kan mah boro-boro geus boga pemajikan, kabogo ge can boga. Tema Rahmat sajelasna can boga pemajikan. Ya rata-rata lalaki mah setiap di mah sok ngakukeun lengo. Komo manggih awewe anyar mah, komo. Nyimas Sari teu percayain kana omongan Rahmat. Bisinya itu percaya mana mah buktikeun ku Nyai ka imah akang. Lamun di imah akang aya awewe tako sirah akang ku palu atau ku batu. Yuh urang balik Nyai. Tek naon cicing di dieu bari nage. Tu tingali pihujaneun meuni geus ngadingding kitu. Rahmat nuju ka langit. Ret Nyimas Sari ngareret tuluy tangah. Ana breh nyawe langit sabudurna geus pinuh ku pihujaneun. Ayo atuh tema Nyimas Sari teu hararesa terus nuturkeun di Rahmat. Rek milu ka imahna. Teu kacaturkeun di jalan Rahmat geus tepi deui ka panganjer kanana. Ka hiji imah nengang eueuh tatangga pisan. Kayu gedong akang nya tah. Ini agreng hieu nya. Temukanna ge tuh temukan buatan Ciawi. Kentengna ku eurih jeung hinyu. Ceuk Rahmat bari ngalacat unggah ka tepas. Dituturkeun ku Nyimas Sari bari teu nemalan. Tiap kejero Nyai pokna deui bari mukakeun panto terus asup. Sedeng Nyimas Sari anggur ngajanteng bari rarat-reret tuluy mencerong tina lawang ka jero mani acara neon. Ting asa jempling naker. Ya kejero Nyai entong asa-asa lah. Emang aya nu ngarkep ieu di dieu mah. Rahmat ngeukeun tah asup. Sieun geuning meuli paroe kieu sagala jadi guha. Nyimas Sari muringis, poek sote gecaan atuh Nyai. Ieu meureun jandelana can dibuka. Tema Rahmat ngabanyolan bari brai mukakeun jandela. Nu disaring si Guawi sagede-gede curug. Royong Rahmat asup ka kamar aya sababaraha menit acan kaluar deui. Nyimas Sari waktu Rahmat keur di kamar keneh. Ngadon harita teh ngomong, ngoloyong tuna tengok ka dapur. Katingalina meuni cara neon jeung tiiseun asa comrek. Eueuh haseup ngelun-ngelun acan keurendeng nyarita jero dadana. Uyuhan teu keung-keungeun jelema cicing dinu kieu. Mangkani eueuh tatangga pisan komo lamun ti peuting moal teu jempling teh menang. Jabat cara neom cacakan tiduran geus sakieu ti isinana. Kumaha lamun siga sato galak atawa rampung umah. Reksahan ngabantu kitu gerentes hate Nyimas Sari. Ngadon ngawawaas kasieun jeung kakeueun. Na atuh tas nyawang kitu teh gero tukangeunana lain ngagero. Nyai pokna puguh Nyimas Sari ngarenjag ampir ngajerit. Dari gilet malik ana breh Rahmat ngajanteng tukangeunana. Ulma teh sok ngareurewas kitu nya. Nyimas Sari terus jaman dulu. Nyai mah kawas nu tara digebrag we di jeroan sakitu geuning ngarenjag kumaha mun dirontoknya. Rahmat anggur seuri ngahehe. Dirontok usaha? Nyimas Sari ngadila nya ku akang. Tema Rahmat bari mesen. Punya salaki teh. Maka karontok kanu anyar pinanggi. Kieu lari kuring bilang dirontok kuno lain muhrimna mah amit-amit barina oge. Nyimas Sari nyarita asa dariana teh. Amit-amit mah make eta tuh Nyai. Make naon? Nyimas Sari beuki teguh. Nya make eta amit nuhun. Paneh ngalalajri. Nyimas Sari ngabalieur terus ngojengkang ge piuk dipit balik pantun. Ari Rahmat harita nitip terus ngareret ka hanapret kaluh keluhut. Kunaon mencerong wae? Pokna deui bari mengerkeun tungtung rok nu ruwak rawe. Mencerong mah kupanon atuh Nyai. Teh Rahmat asa beuki uhani ngabanyolan. Nya kupanon atuh di mana anu mencerong ku irung? Bisa Nyai tong nafsan we pamali lah. Lantaran jelema mah babari nafsan mah sok tere kolot. Dibira ieu lumayan ieu ulah ora teuing. Rahmat ngasongkeun pakaian. Ceng ku Nyimas Sari ditampanan tuluy ditingalian ana bresi horeng calana pangsi. Jeung kampret hideung geus rada belel. Gini mah pakaian aki-aki. Bae pakaian aki-aki ge Nyai, cibata Nyai make rok ruwak rawek mah. Entak era katingalina ku batur. Juga ditu pake di dapur atau di kamar. Awas lah mengintipnya. Nyimas Sari para mitra sadaya ngoloyong ke dapur. Budaran rok anu geus teu puguh rupana nyara raweknya karucel. Rap calana pangsi jeung baju kampret hideung dipake. Barang malik anu maksud ngarek ka jero deui ka sampak lutung ke campego dina lawang. Abong kena kunyuknya. Ningali kami keur muka rok utun. Lutung nemalan bari kaprok. Anu di manusia mah taksiran milu atoh.
jeung ngarasa siut dumeh Nyimasari make calana pangsi jeung baju kampret hidung. Gajeleng lutung luncat kana tak-tak api Nyimasari ngajerit ruwas jeung sieun dicakar. Utak Rahmat nyampeurkeun bangun ruwas. Dumeh ngadengin Nyimasari ngajerit ana breh nyampak lutung tur nangkeup kana punuk. Aya naon nyai? Si moyong ngangkot kana punuk. Panglokotkeun sieun kuring mah. Si nyakar. Tema Nyimasari bari muringis. Moal naon si utung mah nyai? Tara galak tara nyakar. Eta mah tanah ning sono, tanah milu atoh dumeh nyai aya di dieu bari geus disalin ku pakaian balik. Samalah ku nyai kudu dilineukan, kudu dibaguran ngarasi utung nurut ka nyai. Budak lamun ku si nyai dilineukan nya ku nyai. Kamana-kamana moal burung mimilu, lamun sarege sok maturan. Nyai kada geureus sageulingnya. Akang rek balang sia heula bisi nyai hayang bareng dahar. Tuh maneh tong milunya cicing di dieu nya. Lutung nemalan aknak buku. Pila teuing keueung. Wah, nyai cicing jeung si utung, tong kaluar geus duitnya. Tema Rahmat ceng kana gonewa. Tuluy disolenangkeun geus kitu jurut turun ngaleos init ninggalkeun Nyimasari jeung lutung. Gek Nyimasari dieu tuluy ngahureng siga nu keur ngalamun. Ari lutung harita jut turun tina tak-tak kalawan pindah ngadodiuk dina lahunan Nyimasari. Mangalampahkeun jahat kitu ka diri aing eta lalaki nu ngarawatan teh. Sok sieun jahat we ka aing heueuh jahat ngaguna sika kana diri. Mangkaning eueuh sasaha pisan lintang ti aing jeung manehna. Tapi asa piraku manehna make boga kalakuan teu ceureug onaman. Da katingali nama eueuh ulat jahat. Rupana kasep pangawakan saraseg ngeusi. Heueuh ari hate mah rada katari ku eta lalaki ngan sok sieun boga kalakuan jahat we. Kumaha lamun manehna aya harapan ka aing tarima wae kitu. Hari ditarima sok sieun boga kalakuan jahat. Hari teu ditarima sieun nyieun tindakan kasar ka aing. Kumang kewe deh. Lamun manehna bener-bener miharep ka diri aing rek dipenta tanyakan. Kahiji menta si manyang nyaahna ka diri aing. Jeung kanu jadi indung bapa, kadua rek menta dipamulangkeun ka nyeri kasikarna. Bongan aing jadi sangsara kieu gara-gara ti manehna ngadon bebeja karampung. Perkara aing jeung jadi indung bapa nyiruruk di mang-mangpa. Awas ya karna tunggu waktuna. Pasti aya nu males ka anjeun bongan anjeun geus siana. Ceuk kerentes hate Nyimasari ngadon katalanjuran. Boga sangkaan goreng ka karna dianggap karna ngahianatan. Teu kungsi satengah jam guru tak Rahmat datang balik bari mawa hayam cangeh gar. Jeung manuk ti kukur geus pae hayam cangeh gar jeung manuk ti kukur gartihan keneh. Harita lutung disadaak-ak Jeleng lutung nukur ngaringkuk dina lahunan Nyimasari ngagajleng. Kilek Nyimasari ngaliuk sarta nanya. Cangeh garti mana tete a. Nyimasari teu tatag teu rek nyebut akang ngan si janu asa-asa. Ngan manah ti leuweung nyai, jeung kaditu dudutan duluna nyai. Urang beuleum keur dahaye keur dengan sangu. Dipencit heula Kang. Nyimasari terus ngorejat nangtung komo we dipencit mah. Tema Rahmat terus ka dapur jeung Nyimasari. Kalawan teu hararese para mitra, harita keneh bulu hayam cangeh gar di dudutan ku Rahmat. Hari Nyimasari ngadudutan bulu manuk ti kukur meuni montok, geus bersih para mitra dipanggang, dina hawu malah heuli lage para mitra geus asar. Masalah para mitra. Harita Nyimasari tuluy nanyakeun. Ari di dahana rek jeung naon ieu teh? Nyimasari bari ngarerete nanyakeun. Nah di dahana mah jeung sangu nyai moal pita bulan. Punya kot beasna dina tolomong ngaliwet ke urang dahar jeung akang teh marah mah. Da puguh beuteung geus lapar teu hararese Nyimasari nyiuk beas sabatok tuluy disikan. Geus bersih tuluy diliwet nepi ka asakna. Berak harita dalahar meninggal limed bangun anu poronyeunaker. Komo Nyimasari mada puguh geus asa babaraha poe teu manggih dahar pisan. Sapoe-poena ukur ngadahar bangsa bubuahan wae di leuweung. Ngadahar bongborosan jeung pupucukan. Nyati harita Nyimasari terus tetep tumetep ngahiji jeung Rahmat. Samalah ku ayeuna mah Nyimasari jeung Rahmat layut ka mana-mana teu boleh babarengan bae.
ngalap inget-inget kan jadi kolot sabab kabeng batku pangabeta jeung katarik atiku rahmat dumeh rahmat boga rupa jeung jaga kakeknya. Urang malikan kaya di lemur aki jandra parawan sadaya. Dina waktu ayeuna rayat-rayat asa beuki tanghibur menitu sirikna unggal peuting aya bae nu diungahan ku jalma-jalma jarahat. Nu kasebut bangsa rampung samalah ti saprakarna masantren geus aya sababaraha urang di pahala. Atuh teu matak aneh rayat-rayat di eta lembur nying hareupan peuting teu boleh hiji. Nying hareupan durang loba karingrang rek duntag rada sumingki. Babakuna luwah rahmat kacidata giburna sabab menang ancaman ti lengkot rampung nu katelah naga hejo. Kitu deui rayat-rayat di lemur sejen sarua ngarasa tagibur. Dua ti lemur pasantren rada tenang sabab aya tanggelan saurang budak jajaka katelah karna nu geus pernah ngaragragkeun saurang rampung anak buah naga hejo. Tapi pakarna ku rayat-rayat di salemur pasantren dipake gunung panangguhan. Samalah mama ajengan Abdul Soleh kagungan emutan bade ngulung mantu kakarna. Ongkohan Nyimas Nurbaya putra jengan Soleh ku ayeuna tambah wanuh wae kakarna. Kamana teu boleh palai disarengan bae. Dina hiji poe bada lohor ajengan Abdul Soleh sareng garwana nuju ngawarangkong di tepas. Nu janten wangkonganana lintang ti putra. Tos panjang lebar sasauran kapayunan ingkang garwa gero ajengan Abdul Soleh ngagentraan Nyimas Nurbaya putrana. Nurbaya. Salah mama. Walau Nyimas Nurbaya bari terus keluar ti kamar. Bade pikir saya mama. Iya. Eta teh keur barang gawe atawa keur naon? Tunju naon-naon mama. Cing diukeul atuh sakedeung ari henteu keur barang gawe mah. Amar aya picaritaeun meungpeung radarine. Saur mama ajengan Abdul Soleh. Geuk Nyimas Nurbaya salik gedengin ibuna. Kieu Nur. Ama teh tas ngobrol jeung ibu, ngobrol keun sanjang karna jeung Nurbaya. Katingalina ku ama jeung ku ibuna teh beuki lila teh Nurbaya jeung karna asa beuki layu. Kaditu kadieu teu boleh babarengan. Geus puguh ari waktuna ngaji mah sarelea bareng ngaji. Tah ku ayana kitu keur ama jeung ibuna tibu tana tanya dina batin. Eta kumaha pamadegan Nurbaya? Mama ajengan Abdul Soleh tumaros kana pamadegan ingkang putra. Nu harita Nyimas Nurbaya melengut bangun lungguh tedak santri. Pamadegan abdi kumaha mama? Nyimas Nurbaya malik tumaros nya nu disebutkeun pamadegan teh. Pikiran Nurbaya kajangkarna naha aya hubungan batin jeung manehna. Ume eta we katingalina ku ama mun teu sirikna kahir kagirang babarengan bae. Naha babarengan dume geus wano? Katu mama. Nyimas Nurbaya bangun anu berat ngedalku. Lain duka pok caritakeun satarabasna. Dama ge moal naon-naon ngarah puguh ka hardina ku amah jeung ku ibuna. Lamun eueuh hubungan batin teh amah jeung jangkarna di mana aya nu rek miharep ka Nurbaya teh keur amah jeung ibuna moal kagok mere jawaban. Kitu sotena lain amah ngusruk-ngusruk kusangka Nurbaya buru-buru boga salaki. Ngan sawajibna we jadi kolot mantumanya. Bisi isuk baring supagi. Aya nu miharep ka Nurbaya saur ajengan Abdul Soleh. Bari neuteuk sedeng nu ditaros nama malenguk ku acan masihan waleran. Rupi para mitra nu abot masihan waleran harita teh. Kulantara Nurbaya harita cicing bae atuh ibuna tuluy nanyakeun. Pok bere jawaban atuh Nur ngarah puguh sakelinana keur jadi kolot. Hanya Nurbaya teh hubungan batin jeung jangkarna. Ibuna Nyimas Nurbaya nu jenengan Ibu Rokaya. Nitip sikrit kanu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Renghap Nyimas Nurbaya sateuacan cenah ngawaler teh ngangge ruminghap narik napas panjang. Ibu ge ama haturkeun nuhun abdi ditaros ku ibu kali ku ama. Kalayan mugi ngahapunten we ku ayana abdi teh enga-enga masihan waleran teh.
sanes kunaon-naon Dimas Nurbaya teu kebak. Oh, sieun nama jeung ibuna amek nu dimaksud ku Nurbaya teh ajengan Abdul Soleh sapertos nu surti. Tema Dimas Nurbaya. Nurbaya mah dikawas budak we. Make jeung sieun diamek sagala. Moal amek ama mah tadi ge lain rek ngamek ngageruan sote tapi rek aya tanyakeun nu sakumaha dicaritakeun dieu ku ama. Ajengan Abdul Soleh gumujeng ngahehe. Terus ama abdi teh aya jorojoy ka Kang Karna. Nanging kitu ge upami ama kali ibu ngarujukan. Pami henteu atuh sawios-wios jalan abdi ge mene cita-cita. Walau Dimas Nurbaya neme sasauran jelas. Ari keur ama mah jeung ibuna nyarek moal nitah moal. Kari gumantung kana pikiran sorangan. Ngane eta kumaha ari jangkarna geus aya caritaan ka Nurbaya. Teu acan sasauran naon-naon ama. Walau Dimas Nurbaya sajelasna. Keun ari jangkarna mah ama bari sinanyana. Ngan eta Nurbaya bener-bener aya harapan kalawan rek narima lamun jangkarna sarua boga pamadegan kitu samodel Nurbaya. Tapi Kang Karna sami mah sapangemu cereng abdi teu sawios-wios ama. Eta kumaha pikiran ibuna lamun barudak akur sapamadegan. Ajengan Abdul Soleh tumaros ka garwana bari ngaliri. Ari kang abdi mah moal teu tina pangalih amanah katunya ngakeun we kumaha pamadegan barudak. Mengupami tos pamadegan teh mah ulah dilami-lami enga we salametkeun. Jalarannya kitu kasobat jalmi masuk aya wae gogodana. Walau Ibu Rokaya. Nya eta maksud ama ge kitu pisan lamun barudak bisa pamadegan mah. Moal dingkengke deui pokona mah asal salamet teh. Sakitu perluna ku ama digeruan teh Nur. Yung ayeuna mah gura barang gawe deui ka ditu. Ama geri kacai heula ongko. Saur mama ajengan Abdul Soleh nungkas caritaanana. Bari munian nangtung ngadeg teras kaangkat ka jamal. Kitu deui Ibu Rokayah sareng Dimas Nurbaya. Terus kapawon ngirun seuna. Mulut sabatara jongjongan Mang Toib Adan. Meuning ngalegeuna sorana halimpu samalah ku barudak santri kapujina keur Toib alus Adan. Ari karna harita kakara balik tas macul ti kebon. Jeung badegana ajengan Abdul Soleh kalawan harita keneh karna. Terus katampian bebersih. Bada asar atau serengse ngawurukan naos. Ajengan Abdul Soleh mulih ka bumina teras nyauran badegana. Mutas nyaitan poe segon di buruan. Benul mulan ama tema si benul sungguh ingat da geus kitu bakatna lamun ngomong teh siga nu ingat. Mane neon mane aya neon mama mane aya naon pok ngadei ngajanteng dina lawang. Hehehe waneh mah sok dikasiliun wae benul. Lain aya naon atuh aya naon gitu. Dengan Abdul Soleh gumujeng. Naon mane neon lu? Si benul pok disebutna. Cing nyelang heula pangageruankeun itu jangkarna. Mama. Tema si benul gancang ini. Rek ngageruan karena di madrasah. Kasampak keur ngobrol jeung si Toib pipireun madrasah bari nari isana pun tangka dangu sisi kula. Yang tanya ni taluan gua mama. Saharinya serangan ada ngomongan Bang Benul malah. Tujung didin segala didin naon atuh Bang Benul klakson mobil cek si Toib. Lain ni mobil yang hanya dicalukan. Lain dicalukan atau dicalukan semua yang dicalukan enggak mak naon cenah gini karena itu ngadoing ngani noe sangonya anjing atuh ti heula kali itu kayak ku abdi nuturkeun cekarna lewas si benul ini deui leumpang gede. Cenah ieu kapan bieu tas sedih teu nyarita naon-naon
akan ngatur keperluan sugan rek mereng ngopi meureun. Tadi akang tos macu di kebon ama. Wah, ancam ngopi. Cenah urang kali Toib. Ayo tuh. Tema si Toib teu hararese terus ari ini trek nepungan nu jadi guru. Kasampak mamajengan Abdul Soleh nuju salik di teras. Karna jeung si Toib bareng uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap kadieu jang karna jang Toib. Ari barudak santri raya kabeh. Aya sadaya mama tema karna ngalacak unggah kana teras. Dek diuk ngareneng jeung si Toib sirahna tarungku lalunggu. Meta ya mang bener ka madrasah saurna teh abdi diangkir ku mama. Oh, dititah ku ama. Ku ama teh ngahaja ditah mang bener ditah ngangkir hidup. Walur ajengan Abdul Soleh. Itu maksana ya kaperluan naon mama? Karena nyarita meninggal galinda. Ari maksudna mah ya dongengkeun we tina perkara anak mama nyaeta Nurbaya. Perkawis dengan Nurbaya karena semu kagetnya urusan Nurbaya. Tapi salajengna mama tanya karena tetap sirah nama melenguk tuan ini ningali kana rarain jadi guru. Susah para laku ajengan Abdul Soleh ngadadarkeun sakumaha nu disaurkeun hujan sareng nujanten putrana. Tayalian hubungan ingkang putra jeung Jangkarna. Malih mah sakumaha papangkeun tining Mas Nurbaya oge. Disaurkeun saujratna puguh we keur karna mah ku ngadengena caritaan ti ajengan Abdul Soleh teh lain timbul atoh. Malah ngarasa bingung jeung boga rasa era sabab manehna teh aya hubungan batin. Ngandaek sotena diajakan kaditu kadieu dumeh ngingetkeun ka anak guru. Jenang sawatara jongjongan mah para mitra karna melenguk ngaraga meneng. Harita teh sedeng si Toib gawena ngareretan we ka karna bari hatena mah ngarasa bunga. Ku ayana kasauran ti ajengan Abdul Soleh kitu. Cek pikiran si Toib sugan we karna kajodokeun ka Nyi Mas Nurbaya. Sabab eta pisan nu diharep ku manehna. Bari manehna itung-itung rek nyihapekeun diri bari terus tetep didinya sabab balik deui ka lembur mah asa jauh harapan. Kumaha Jangkarna kaharti caritaan mama bieu ajengan Abdul Soleh nitu. Kahartos mama nanging kangge abdi mah ngaraos leuwas we kaliwat saking mama. Kumping ngawartos kitu ti mama perkawis Nyi Mas Nurbaya kagungan emutan kadinya. Abdi mah saujung rambut ge tegaduh hate itu ieu ama. Cering sasarengan sote wireh nginutkeun ka putra ama we upami kami sanes mah teu wararantun teuing abdi teh. Dina wangking ieu ge kangge abdi mah teu acan aya maksa hoyong gaduh istri. Margi kaayaan abdi teh teu acan kaimpleng kanggo kapriyogianana. Dalam gaduh istri teh rupina ku ama ge kamaklu udah kacaosan sagarupina. Sareng abdi batan sakieu ku ama ge kauninga. Dosa temenan sapami abdi kasebat gaduh istri tos gaduh istri bari teu kaibadahan teh mama. Tema karna ti ditu mah nolak ngan sacara lemes. Bener ari diteang kana kitu nama. Teu salah sakumaha caritaan yang karna bieu. Ngan kumaha atuh Nurbaya keukeuh bae nyaritana aya harepan ka Jangkarna. Samalah tadi kasaksian pisan ku ibuna. Saya nama guru kami tuku ama upami Nyi Mas tos aya maksa di kagungan caroge mah ulah ka abdi. Dalaran abdi mah sakieu matak pika isineunana. Estu nemrak ama dina kategaluhan teh ama. Nah, teu nanaon ku ama rek dicaritakeun. Ari satadina mah ama mah nyarita kitu sotenan bisi sapamadegan jeung Jangkarna. Nanging kitu ge haturkeun jeung ama sanes abdi nampi pangasih nolak kana kapalena Nyi Mas. Teu naon-naon tadi ge susuganan dumeh anak ama aya caritaan kitu. Walor ajengan Abdul Soleh Niti lila karena pamitan balik deui jeung si Toib kaponok ongkohan karena can kacai. Sajeroni keur lempang karena teh ngageletis we ngomong. Sugan taya naon ieu boro gancang mama didatangan.
alihun jaya caritaan gitu ya Nyimas Nurbaya maki boga pikiran ka akang naon arahinana naon pananginana diri akang meureun kutopi kanyahoan hirup diri akang batan sakieu kasebutnya tangpinang bari bisa dahar ge sasat nyusahkeun ka aki jeung ka sinina. Lain ku kitu kunaon atuh Nyimas Nurbaya make aya pikiran ka akang. Padahal kanu sejen we ari ge sayang boga salaki kanu satahap jeung kaayaan manehanana ulah kanu eueuh tingalieun batur. Sedeng lalaki boga pamajikan kudu kasartaan ku sagarupawan atuh ieu. Nu hartina mah kudu ngabayuan ngapoe kudu makean kudu ngimahan atuh cukup ku bogoh atuh cinta bung ku atuh rumah tangga teh. Kumaha atuh nyai pijawabeun akang lamun si Nyimas Nurbaya nanyakeun ka akang. Sok bingung akang malah ditolak kumaha sieun manehna nyerieun hatena. Ari diturut kumaha da puguh memerak hirup akang batan sakieu. Di mana pikeun ngabayuan pamajikan. Cekarna rada lumengis bari hate ngarasa bingung lain mengurusan. Lamun Nyimas Nurbaya ridhoan mah tuh dipangusahakeun geus teu naon turut atuh ka. Ceuk si Toib sigan hate. Nya sanajan manehna ridhoan ge tetep we keur akang ngarasa dosa atuh ieu. Kasebut boga pamajikan teu dibayuan pisan. Wahade saumur-umur rek nganalkeun kanu jadi kolot. Kanu jadi mitoha daerah atuh diri akang. Sajabati kitu kasebutna we manusia teu langgeng. Aya paribasa kina ku owah gingsir. Sapoe dua poe moal naon-naon tapi terus-terusan mah kana pasti. Kolot ge boseneun mitoha boseneun meureun. Pemboroning kasebut mitoha inung bapa sorangan sok rajin aya bosenna ningali anak model kitu. Sanunya mah tukang kana pemilikan jelema bawa isuk page toa kang meunang pakasaban umatuh. Kapan jika kang kungsi sacarita ka abdi setiap jelema hirup pasti jeung uripna atau pasti jeung milikna. Nya dibarengan jeung milikna teh mah. Tapi milik eta kudu aya jalan atuh ieu. Pada tanggal rezeki teh lain ti luhur langit tetep we kudu ku jalan tarekah kahirupan. Akang mah sok ngabohong ayeuna. Ngabong-borongkeun kanu ka sifat kanu maha kawasa. Si Toib jep geus dikitukeun mah para mitra. Karena teu ngomong deui ongkohan geus tepi ka pono. Kalawan teu loba micieun waktu terus init katampian rek bebersih. Hampir sapoe sapeuting jeput Nyimasna Nurbaya sabadang-adang wartos ti ramana yen karena disebatkeun. Can aya maksud boga pamajikan teh ngaraos ngeri ngaraos ditampi. Ugi ka Nyimas Nurbaya kagungan tiburu pantes nama karena geus boga pilihan hate di lemurna. Padahal karena tiba lagi can boga pertalian batin jeung saha-saha oge. Atuh sabalikna keur karna dina peuting harita gawena guru bagedebung teu daek sare. Panon haben dipeureum-kereumkeun boleh teu daek kreup sare. Sakapeung korejat nangtung tuluy ngahuleung. Teu sakumaha lila goloyoh ngedeng deui. Kitu sotenan keur karna lain inget kanu ngandung cinta ka Nyimas Nurbaya. Tapi ngarasa bingung eueuh tungtung. Susah eueuh kendatna. Ditolak langsung inggis nyerieun batin. Hari diturut di mana pikeun ngabayuanana. Akhirna karena boga pikiran rek ulin mah santren sama rek terus undur ti pasantren. Sabab jeung pikirna lamun tetep aya di dinya kana pasti bakal jadi gangguan. Boh keur ka dirina, boh keur ka Nyimas Nurbaya. Sajabati kitu karna make aya jorojoy hayang maluruh nu jadi indung. Sugan aya keneh di panganyerekanan nu baheula. Sedang nu jadi lanceuk mah geus teu diinget-inget, nganu jadi kainget bulan puting teh lintang ti ka ieu. Isukna para mitra karna teu daek ungah pisan ka bumi mamaajengan Abdul Soleh. Motok nowe di pondok bari teu boleh mikir kumaha picaritaeun kanu jadi guru sangkan bisa undur ti pasantren. Harita kirawanci haneut moyang. Si Toib bari ditampian tas nyiseuhan dikeresakeun make ngaliwat kaburuan bumi mamaajengan Abdul Soleh. Muka beneran aya Nyimas Nurbaya nuju calik di tepasnya lira. Pero Nyimas Nurbaya nyauran si Toib nu keur ngungkug leumpang samarukna eueuh sasaha. Toib, gilak si Toib ngalieu.
Geuning Nyimas panjenengan teh teu anu sanes. Teh Nyimas berombang teh noyo we. Kudu naon atuh Nyimasna? Si Toib terus nyampeurkeun. Bari ngajingjing emer di eusiku seusehan. Unjuk ieu mah di mana tuh kan? Langsung nyeusehan di tampian Nyimas. Tadi lemang abdi aya pisan nemu, saur Nyimas Nurbaya. Atuh kapaksa si Toib nyimpang heula, cag emer diecagkeun terus ungah kalawan diuk dina kursi. Nasola lain. Barang geus merenah diuk si Toib tuluy nanyakeun. Pegese naon Nyimas? Si Toib gancang tumanya. Ari Kang Karna ka mana teu kacan katinggal-tinggal kita tadi mah? Ente mulih mah ka eyangna. Teu mana Nyimas? Aya we Kang Karna mah di pondok seuh. Teh mah si Toib dek dieu. Naon atuh meuni teu ngelol-ngelol ka dieu nya, dari teu ka mana-mana mah. Kapan sasari geus wonten enjing sok ka dieu. Moal bendu mah kitu. Wah, kasaha Nyimas ge bendu sagala seuh. Ka abdi bawa walau Nyimas Nurbaya lutung kue semungang. Bila kudu ya tunggang bendu ka Nyimas sagala mah. Wantuna ge moal ngabenduan ka Nyimas mah tuh Nyimas. Sanes mah manawi teu sasauran naon-naon ka Mang. Nyimas Nurbaya tanggah deui terus ngeuteut. Sasauran perkawis naon teh Nyimas? Si Toib siga nu pura-pura. Perkawis kamari anjeunna diangkir ku amat teh kapan ka dieu oge sareng Mang Toib. Oh, perkawis kamari. Laras saya lagi kantor sasauran ka Mang. Sasauran naon ka Mang? Nyimas Nurbaya talete. Mun perkawis saya patarosan ti amat teh anjeunna teh sanes teu maksaan sanes nampik pangasih saurna teh mun anjeunna teh ngaros isin. Isin kumaha? Nyimas Nurbaya rupi nu kaget. Eta saurna teh ngaros isin we anjeunna teh pacan kaungan pada melang. Sareng ngarumaoskeun we jalmihina teh kagaduh. Saur anjeunna teh sapiraku kasebatos gaduh istri teu dibayuan onaman mah. Panginten kana dosana, sajabi ti kitu asapiraku salalamina. Bade nyasakeun bae nu janten sepuh kitu. Saginten pami disepuh aya bade kumaha pami teu aya. Tak kitu nu dianggo ka isin anjeunna teh Nyimas. Si Toib ngajelaskeun. Sakumaha caritaan ti Karna. Memang kitu pisan dipake berat ku Karna. Dumeh can boga pakasabar pikeun ngabayuan jadi pamajikan. Gelenyu Nyimas Nurbaya ngagelenyu rupi anu lucu kana caritaan Karna nu ditepikeun ku si Toib. Abi masuk hayang seuri ku cariosan kitu teh mama. Sapros jalmi nu teu percanten ka Allah. Leres ku abdi ge katingal dina waktos ieu mah anjeunna teh teu kagungan pada melang. Neng sanuni anjing pageto diparengkeun ku Allah mendak hiji pada melang atanapi pausahaan. Jalaran tadi ge antawis jodoh, pati, bagja, cilaka, harkat sareng darajat sakuna insan. Sanes urang mentoskeun mah. Nah abdi gaduh emutan ka anjeunna teh didasarkeun kana urusan dunya kitu. Abdi mah sanes gaduh emutan manang kana dunya mah. Pami abdi bade manang kana dunya mah panginten ti kapungkur abdi tos keruk kaputerana patisna. Nu kagungan perusahaan liyo bata. Anjeunna teu kirang ku haliah dunya. Mun abdi mah teu kabiruyungan aya cita-cita ka putra patisna teh. Padahal saena mah saurkeun ku Mang ulah ngabongborongkeun. Teuing kanu maha kawasa. Saha nu uninga enjing pageto anjeunna kagungan pada melang. Saur Nyimas Nurbaya. Rupi nu miharep pisan ka Karna. Kantengan ku Mang diwawadian kitu Nyimas. Kumaha saur anjeunna? Tetep we anjeunna masih kagungan pamadegan kitu sih. Mun ngaros isin we rek kasebat jalmi teh kagaduh cing kitu. Sajabi ti kitu we rek ngemutkeun teu acan kagungan pada melang. Atuh Mang teh tiasa majar ke panjang lebar atau we rugi kadinya. Ini disangki Mang unsur-unsurkeun anjeunna teh masih Toib. Jep Nyimas Nurbaya jempe. Kitu deui si Toib melenguk buanana ngadon ngabaretem. Ngajadikeun simpena tempat. Waktu Nyimas Nurbaya jeung si Toib keur ting haruleng harita teh paramitra. Rentang-rentang karena nutas diupat teh datang. Sanggeus deukeut pok uruk salam.
Assalamualaikum kalacak karena unggah. Waalaikumsalam. Walau Nyimas Nurbaya kitu di si Toib nemalan meh bareng. Gini ngetaya Toib di dieu. Poingan ku akang di teteangan di pondok terus di mana atuh? Karena nitip kana beungit si Toib. Gue tatas nih siang samping sarung jeung kemeja Kang. Hari bisa urang ku Nyimas tu kapaksa ngobrol heula. Temal si Toib bari ngareret ka Nyimas Nurbaya nu keur tungkul. Poingan dari katampiana tu mana tu seseunana eta dina ember gigireun Kang. Si Toib nunjuk kana ember. Astagfirullahalazim. Lamun orai mah semacok manten mereunip karena ngareret kana ember celengkeung Nyimas Nurbaya mairan. Biasa tuh nuju ayan di pikangan mah tika pungkur ge sok teu patos mahatoskeun kana bisiki ti gigirnya kan Toibnya. Saurna setengah nyindiran kakarna. Panginten si Toib ngahehe. Punten Nyimas, sanes di sono bade permios mun. Pokna deui bari ngorejat nangtung. Bener kunaon ari emang sok babari punungannya. Sabiasa tunang ada aku abdi ge moal disuhunkeun sewaan kursi. Komo kuno tara calik mah isi nyuhunkeunana. Saur Nyimas Nurbaya sakecap-kecapna. Teu boleh nyindiran kakarma dungeh ngajanteng bae. Sanes punungan Nyimas mun ieu seseueun biri teu kabujeng garing. Mangani gaduh sarung mun salikur-likurna asuh. Mangatu Nyimas di kantun dinggi dah. Kan salik-salik nya. Ya masih Toib jut turun tuluy ngaleos bari ngajingjing deui emer. Dieusi ku seusehan sanggeus si Toib jauh pok Nyimas Nurbaya sasauran. Akang mah rajin ka dieu teh katelatan Kang. Kirang dieu atuh akang mah. Begitu aya naon Nyimas? Karena neuteut. Iya Kang mah kaporotan kapan di dia aya arca Kang. Arca naon Nyimas? Karena si jam bengong padahal mah Nyimas Nurbaya teh nyindiran dungeh karena ngajanteng keneh. Arca meni persis agar rupina saberos akang teu tiasa calik deui kitu jantenan teh ngajanteng saberos Bima geuninganan kitu Kang. Oh. Aduh. Ini asa ararane tinggalkan. Aduh. Jadi manjarkeun da arcanya kuas Bima cenah. Atuh da anu teu tiasa calik mah mung arca tanapi Bima Kang. Nyimas mah sok segarupi teh karena para mitra asa kasidiran harita teh geuk diu karita para mitra di barung kurupa beungeut rada beureum semu era. Calik kan biasana ge arca mah tara calik sanes. Manawi ini bisa ge arca tema karena luk tungkul meni asa sepi harita teh para mitra eueuh nu nyarita saurang-urang acan. Paling hal itu mah naon teh hapunten paya kumahanya paling hal itu akang teh asa bios ngarepotkeun Nyimas da barina ge akang ka dieu mah sanes bade mana kitu ge paintenya akang mah aya kaperluan sanes sanes kitu Nyimas sanes dan dengan maksud teh kumahanya cocok carioskeun Kang. Mun atuh da maksudnya bade naon teh kumaha atuh nya Kang nyariosna? Mun sesah-sesah teuing Kang. Nyarios teh mangga we atuh. Naon teh pokona mah abdi ge jadi sesah nyarios Kang. Atuh ai naon teh sesah nyarios mah urang teh pahulang-ulang intinya. Tantos we penjen sepi ya pahulang-ulang Nyimas. Tapi ya palahan itu mah geura atuh ngabelukan kadinya geura nakolang kohoko supados jalan jami baruda sadayana. Nyimas Nurbaya sasauran rada daria reketek bau sepi wae Nyimas mah ngadumi warang nakolang kohoko sagala. Supados naon gitu? Kapan supados haneuteun? Lamun Nyimas Nurbaya kalius ngabalieur. Atuh karena jempe sabab ngarti kana isi batin Nyimas Nurbaya nu keur aya kajengkel maneh harita teh para mitra sadaya. Keur kitu guru takmang bendul bade ganan rojo bari nukakeun panto hareup samalama ke jeung hahariringan sagarupa
samarukna di luar eueuh sasaha. Entong ngebotol limun. Ayang ni cincin bae. Entong ojok ngelamun. Ayang mah Mang Benul teh kebat sawe kaburu digebes ku Nyi Mas Nurbaya. Kan yang benul kakawihan teh segala ke sekitar paranas poe teh. Mau omong ini Mas yang dia go ngam di Mas untuk aya Nyi Mas yang kana menyeruasam ni si Benul pupurungkutan semunusieu atuh karena mesem Nyi Mas Nurbaya terus bebal. Sebenarnya Benul lewas gitu ngomong abdi Mas ngabukan tema si Benul kalius Nyi Mas Nurbaya ngabalieur margi manah nu palai gumujeng ngadahut caritaan padegana matak pikaseureun berantos janghana naon berantos ujug berantos emang Benul sacara puguh ujung buhuna jeung berantos kami yang amni deh nalus ka janghana kan yang Benul ganeng lah kali itu ngomong anjing enggak amni Mang Benul aja turun tuluy sasapu di buruan jep Nyi Mas Nurbaya jeung karna jarempat. Nyi Mas Nurbaya tetep baeud tapi teu sakumaha lila karna nyarita ngajero iri. Nyi Mas, naon nyauran kaos tebi we ka? Bade pisang ngeueun we ka Nyi Mas. Mangga bisa sauran ada malain ngawagel. Kumawi kieu Nyi Mas sering akang kali teh maksan bade nyuhungkeun di hapunten tina perkawis kamari. Akang kantos sasangem ka payungan ama. Rupina ama atanapi ibu parantos sasauran ka Nyi Mas. Eta ge atuh sasauran ka abdi saurna akang teu boleh kangen wae kanu di lembur. Rupina bade wawartos kanu di lembur pangintennya. Sasangem kitu akang Nyi Mas teu pisan-pisan akang. Kamari sasangem kitu ka payungan ama sareng ibu. Sasauran naon atuh? Sasauran disangki abdi manang kana haliadunya anu janten salir akang ngaraos isin teh. Ieu Kang ulah aya emutan kadinya pamali saros nuti percanten ka Allah. Mengjirang sae we deui ngarenahkeun derajatnya lira. Pami akang teu kagungan cita-cita mah sawios-wios ulah sasauran kitu we nyebutkeun abdi jalmi lai. Jalmi hina sareng nyebatkeun teu aya tingalieunana anu sanes. Kapan unggelan kitu sami sareng ngarenahkeun derajatnya lira. Satalina abdi hoyong ngerasna manyangkeun. Nuhun manyang kalayan paguh tali kadeuduh. Sanes manang kana haliah dunya. Mung abdi ngaraos kahutangan budi ku akang nalika kamari ieu ama bade dipahalaku rampung. Pami syariatna teu ditulungan ku akang mah duka kumaha nasib abdi sareng ama. Tah kitu ari kana disangemkeun manusia jelasna mah. Nanging akang teu nampi kana kanyaah abdi teu sabios-bios abdi mah moal ngeukehan. Bilih ngadampal kana tas sisidiran. Cau ambon di korangan kanyere kapipir-pipir. Awewe amon sorangan lalaki mah teu mikir-mikir mali aya saena we akang teu nampi sawangsuna upami akang nampi kana kanyaah abdi hawatos anu cipayun tada teuing we manah naraheun saur Nyi Mas Nurbaya rada panjang lebar tapi kakarna rek nyarita rada hese sababa cariosanana Nyi Mas Nurbaya meuni tatag tur nerenteng para mitra sadaya lieur kacang ningang tajam. Harita karena tuluy nyarita deui. Nyi Mas ampun paralun teuing akang teu sasangem kitu disebatkeun nama ku Nyi Mas majarkeun akang kangen kanu di lembur. Leres kangen teh mah nanging kangen kapun aki sareng kapun ini. Sajabiti kangen kapun aki sareng pun ini teh aya deui nu dipikaten ku akang. Siang sinerang wengi nyaeta pun dia. Nu tos sakitu 12 tahunan teu tepung. Duka aya keneh duka tos mah. Alatanana akang pisah sareng ngapundian nalika akang dipicieun ku dua jalmi di setengah leuweung luang libun mali sareng pun lanceuk. Mun lanceuk mah duka di mana dipicieun duka teras di pahala ku eta dua jalmi atanapi kumaha. Umawi Nyi Mas mugi ulah kagungan sangkian teu kanten. Akang mah ditawit dirawatan ku Aki Jantra sareng ku Nini Asem. Dugi ka ayeuna teu acan ngalaman gaduh hubungan batin sareng sanes. Cenah eta kamari akang sasangem ngaraos isin ngarumaoskeun jalmi upaya kagaduh. Memang saleresna kamari akang sasangem kitu. Jararan bilih ama sareng ibu ngaraos lingsung, ngaraos dihinakeun ku akang. Tumali kitu kan tunyangakeun bae kana penggalih Nyi Mas.
Nyimas bade dianggap lepat bae mangga bade henteu bae mangga pamugi Nyimas ulah kagungan penggalih asa ditampik pangasih asa ditolak kanya ku akang sanes akang nampik pangasih sane nolak kana kanya atanapi kasayan ti Nyimas malih ditampi pisan lahir tumakaning batin teu disimpen di hanap-hanap estu ditungkus lebeting dada kasayan ti Nyimas kalih ti Ibu Rama nah Nyimas bade kersa kitu nah bade raos upami kagungan Saroge teu kacaosan dina sagarupi kaprayogianana panginten Nyimas ge ngartos kumaha kewajiban janten Saroge kanu janten bojo pami akang gaduh pakasaban onamana insyaallah ku akang dicaosan sakumaha kapalain Nyimas ari akang kieu keneh mah kumaha atuh Nyimas inis akang janten dosa teu tiasa ngaibadahan kanu janten bojo mengah cita-cita sareng harapan mah masyaallah akang ge gaduh harapan Nyimas nanging ari akang kieu keneh mah hawatos ka Nyimas mung nya kitu Nyimas nyangakeun bobot pangajan timbang tarajum kasaliran Nyimas cekarna leuwih panjang lebar leuwih tandes kalawan sanuk-sanuk menta di hampura sedang gelis Nyimas Nurbaya sawatara menit ngaraga meneng sakicip kareret ku karna cisotsa nyalangkrung lir cai ibun anu ngarenclong dina dang daunan sawatara jongjongan dua insan pinghalulang sirah tarung kulir bueuh menang mabuk itu jempe ireh bisa lajengna kumaha tu pamadegan akang ayeuna Nyimas Nurbaya neme sasauran deui teu kumaha pange akang mah tetep we bade ngangkeun sadere ka Nyimas tema karna teu make komentar deui pami akang bade teras ngangkeun saderek mah sawangsuna abdi oge teu aya bentenna mung panuhun ti abdi mugi akang ulah bade tebih ti dieu hartosna ulah bade ngantungkeun lembur pasantren hari kahoyong akang mah kitu Nyimas ngindu ka ari kabuktosan jalan akang teu tiasa nantoskeun anu baris karanapan kapayu tembal karna keur kitu ngong kadenge sora azan teu karasa waktu nyerelek katungkulkeun ku obrolan harita geus wanci asar deui alhamdulillah rabbil alamin pikaraos waktos teh Nyimas gunintos asar deui punten atuh Nyimas unjuk permios akang bade ka jaman heula karena pamitan bari ngorejat nangtung bari kamana ka jamanna kan Nyimas Nurbaya itu bade katampian we Nyimas jalaran aku mah ngadinten ge sok ieu katampian tapi kitu karena males nutup kontan batin karena nyeblak sabab ebreh rupa Nyimas Nurbaya asa tambah punis bae pami akang bade katampian urang sareng abdi bade katampian balon Nyimas Nurbaya ngadak-ngadak palai sareng katampian masalah ngadenge carita Nurbaya kitu karna tuluy jemho kapan di aya jaman Nyimas nu palai katampian segala paling katampian tetep bisa mulihna nanyak deui karna siga nu embung dibaturan ku Nyimas Nurbaya bios nanyak oge da moal nyuhunkeun diakeub ku akang padahal Nyimas Nurbaya atuh karna teu bisa majar kumaha nya kapaksa indit bareng katampian kebenaran harita waktu Nyimas Nurbaya jeung karna ngalaleos teh ajengan Abdul Soleh ningalieun tina janela di patengahan malih garwana ge ningalieun sakedapan mah Ibu Rokayah garwana ajengan Abdul Soleh ngaraos leuwas ningali ingkang putra gegendengan jeung saurang lalaki nu teu acan katingal saha-saha ya Allah amanah itu Nyimas bareng-bareng jeung saha itu terus kalebak deui Ibu Rokayah niteup tina janela nah ari bunga geus sepul pikun komo kaum wal awas cacak merah keneh geus kurang awas pira ku teu apa kamu ridama kapan itu teh jangkarna aduh nah tuh itu katingali beungeut nah panyanten teh pamaget nu salangkung we borbane nyaran si Banua cenah disusul teh kamarana cenah euy paling-paling rek katampian sugan sanes ku kitu eta geuning Nyimas make daek babarengan deui ayeuna mah jeung jangkarna amana kapan wengi mah sakitu keheuleunan ka jangkarna teh malih ku abdi ge ka abdi ngawagel ulah di pasihan wantun teuing nya ka mah ge nyarita kitu penting tadi teh
kumaha yeuna bisa jadi layet deui tah mage teu ngarti walau ajengan Abdul Soleh ngaraos hemu moal dipasihana parabun mah kitu ku jangkarna ibu masuk sudon kitu kawas teu pamari we sarua we jeung nyangka ka ama sabab ama teh guruna saur moal ajengan Abdul Soleh bari mesem atuh da eta we janten layet kitu kapan wengi mah nyimas sakitu keheuleunan ka jangkarna jadi beri segala dan kumaha tuh cenah amana kumaha naonana ari ibuna taos ajengan Abdul Soleh bari ngadiri mun perkawis nyimas anjeunna keukeuh wae kagungan pamadegan kitu ngartos sama keukeuh peuteukeun aya harapan ka karna sedengkeun waleran ti karna kitu waler ibu Rokayah rupi nu ngaraos bingung ya teu bae parina teh tong jadi pikiran teuing ibuna kumaha dikersakeun ku Allah we urang atuh aya bae tapel adamna antara nyimas jeung karna kana tampu ngarangkep eueuh wae tapel adamna adalah di kumaha sabab urusan jodoh mah kasebutna ge jodoh pati bagja cilaka lain urang nu nangtukeun eta manusia pangeran saur mama ajengan Abdul Soleh teras angkat ka masjid bade netepan asar teras ngaburuk ngaos ka para santri waktosna seep di